Deh ampun aing. Naon cenah? Kumaha cenah lamun urang ayeuna mah sararea geus urang nyeun masjid, urang naon atuh? Naon cenah bujang teh lewat. Balik atuh sia teh. Sakira-kirana eueuh tewakeun mah urang ini teh ti dieu. Eta geuning becus goblok. Ngalieureun batur sia teh. Bae tong diceungceurikana. Da beureun katuturkeun ku urang oge ae-ae. Tong diceungceurikan aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau beuki parah sih tuh. Boronong ke Majalaya. Kontingen. Lain kondom. Kontingen. Muncul pasar nama Pak Sunda nama Pamilon. Nyaho goblok Pamilon. Darugu dakwah teh. Ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur geuning mustamina. Konco. Hinggi. Aya kumpul. Kulantaran meureun geus nyarahun ieu tempat di cicingan urang. Jadi nu ngaliwat teh eueuh ka dieu. Ayo urang pindah tempat. Inggih bangga. Tuturkeun aing. Iya inggih kula. Ais. Pamugi aloh ngaganyar nyalametkeun sadayana dadang nater aya naon joga garowe tuh ade Nas geus 3 poe da kumaha lain daya nu ngalangkung. jadi bisa jadi meureun pabeja-beja di ieu tempat teh aya bega. Oh, rupina tos kagiridik deui. Leungiteun job aing. Oh, leungiteun perusahaan teh delin. Beakeun bekel ongko. Walah, nyata antos kulang. Untung aya Pak Umang. Antung aya Pak Umang. Kabanyal-banyal. Kaganyal-ganyal aya nu mere. Untung aya Pak Haji Sidik. Pak Haji Sidik. Pak Haji Dadang Nasir. Pak Dadang Nasir kaganyal-ganyal we eta. Biasana mah urang gogorowokan we. Kang Deni Rukada. Kang Deni Rukada aya. Milik. Jo kadinya rezeki ngaliwat. Ti Umi Nani sareng Abah Dadut di Jalan Cikutra. Merek kagagelan untung aing lumayan. Aya kaganya-ganya dilapar deui mere. Cantik Kang Asep Sule itu teh. Ti Kang Asep Sule, Kang Dadan Baja. Aloba rezeki. Ti Dadang Cobek aya. Dadang Cobek. Ti Abah Entis teh di Pamardian. Abah Entis aya. Oh, nuhun. Kang Haji Pepen aya. Calon bupati Abah boleh. Lur. Bulan. Kadarieu kitu euy. Osai. Kadinya urang ijit ka Cikoneng ka Haji Apo. Ka Haji Apo we. Urang minta lauk mus. Lauk mas. Heeh. Ejang beas anyar. Bejana cenah aya nu balik ti Mekah. Saha bulan.
Kang Haji Rono Pak Haji Rono di Cilangu di Pasilangu di Cisarua Cisarua kurang minta sorban saya rek nyungkeun tas be kurang minta tas be semua aya nu ngirim beas oge Pak Haji Budi Pak Haji Budi di Karawang beres Pak Haji cenah bejana di puseur dayeuh Manura teh diayakeun saemara loba nu arinit ka itu oh kan tenan anu usaha dagang oge ku aing sugane balikna ka dieu sugane ngalangkungna ka dieu pegat ku aing beres alah ya aya di atoto jabar kita Kuma papa yungan Sanganura Kumaha nulunganana Sangkala kaedana Ragi sabalah di Banjar Diromakan doangan Diromakan duangan Pemuki Gusti ngaganjar Nyalamotkeun sadayana jika bobotoh ngadu domanya percis tete kitu lah apan di HPD PKI naon HPD KI oge pan isu rame di Unpad ngayakeun kontes domba isu anjing bulan waktosna teh ya Jatinangor yatina eta papat tahun anyar we bejana urang sawah dadap cenah boga domba alus eta teh sok adukeun jeung uing aduh kan jeung nu dirinya kayaknya Bapak Alit Polda aya kagungan domba ayeuna Ayeuna, yuk urang adukeun jeung bedog uing Parosadi Pak di Polda Api alah Pak Haji Ota aya Pak Haji Otak Pak Haji Acun urang Sukabumi Haji Ota aya Haji Aya. Ota Pak Haji Acun Pak Haji Haji Ajun Haji Lukman heuh sok Haji Wungku dararatang ka dieu Dararatan para haji di Jakarta ge aya Atoto Jabar kumplit Atoto Jabar terus buku Aki Umar Anang Soekarno Hatta ge aya buku Anna Kuma Nah, papa wakil yang urat mana merah. sangkan ulah kahujanan kumaha nulunganana sangkan kaedaan Doh Ais Auto naon-naon tabaran ditabaran lain-lain Magda diri Pak Guru Lukman Magda deungeun di Bageuran Pakai jagrana babaturan Jang Kamal Masing lar kawana kumaha mama Tobian panyerewedan Tobikan panyerewedan Punten nun ngomong salah genengan silih Wow. kumaha Jang Teguh make ilmu di pangeran sarajengna Paulis Mimi Bang sanurek ngarengan kumaha Muhammad Saifuddin Bang ewang di bangsa sorangan ewang di bangsa sorangan Akok akek lain naonan cenah
nyaho asalna. Ieu. Ai maneh kunaon gara-gara began. Gak masuk kesurupan. Aral aing mah ya. Aral naon ke aral. Baheulana aing teh ditawajuhan. Minang Jadi aral kunaon eueuh acara. minang kesurupan. Job. Aki Amir aya di mana ieu? Bikin tiras, bikin tiras. Cihare, obat kabel. Di pikiran, Cihare, coba teuing. Pahadi dadang nase, si aya di mana? Naon maneh? Tulat tepelas lat lu. Naon teh ngomong. Naon? Lat lepet lat lepit lat. Lain teh naon teh teh diomongkeun eta teh. Grup kudu aya juru basana sia teh. Abdi teh cenah geus usaha ngulon ngetan tapi teu hasil. Heuh kitu. Lil. Tuh lil teh bener. Lihat teh bener. Kitu lil teh. Bahasa Belgia. Oh, dah ingat ngarti atuh. Tuli patatala silatu. Naon cenah? Kira-kirana urang bakal pindah tempat ya teh. Oh benernya lil. Lihat teh heueuh. Oh atuh pindah we aing geus eueuhan mah di dieu. Tuli tatata sileta pelata telepet tekan latlit. Tuli teh pelakala sitra patekan pelata pelata panjang teuing goblok atuh. Kumaha ngartikeunana? Mending pindah ka Arca Mandi we. Lati salah palatli pelat. Naon cenah? Abdi mah cenah ayeuna mangkaning pun anak tere dikawinkeun. Nya bener. Oh lain. Tulata pala salata laki pala tala tidak lewat pala tolo. Deuh ampun aing. Naon cenah? Kumaha cenah lamun urang ayeuna mah sararea geus urang nyeun masjid, urang Lain. naon atuh? Naon cenah kujang teh lewat? Balik atuh sia teh. Sakira-kirana eueuh tewakeun mah urang ini teh ti dieu. Eta geuning becus goblok. Ngalieureun batur sia teh. Nipu teh. Eta gini bisa beri lagi atuh. Amak gitu. Urang ini hayo. Melaksakan balintang. Pak Haji Ipik. Naon? Hai. Tenyo atuh. Naon? Kuburan. Sajodohnya lah ya. Naon? Di pager. Balik deh ya tuh. Duaan we kemana-mana teh. Naon? Pak Mardiano. Tenyo sia. Yang Uluh, walungan. Balik deh ya tuh suka ke Berli. Naon? naon kaleret ka handap. Tai muning. Si belagung. Mun urang mah jalan. Kudu kumaha urang usaha ayeuna urang tuturkeun dunungan hayo ini. Kumaha brehna we. Kaleret aya naon? Pate. Waduh. Ai suit. Kali jalanna. Anu ari suit mah. Heg. Gerhayang di
tangan kersono ditaremongan ala Pak Haji Sidi. Mercy buku. Air rasa anu yang bete digor. Di gedung Serbagunggun. Naon sih teh ngomong teh ku ngaheot teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. Juru bahasa ngarang ngarti. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun saeunaon? Oh, ke tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal pihasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh. Kira geus kataon piduiteun. Ai pokok dari maneh teh saha ngaran? Heeh. Hanya tete apa? Aduh. Nama kata apa di babaturan? Heeh. Hah? Aman. Lain. Ucok. Lain. Odong. Lain. Dodi.
Hayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Cikampek, Lain. Subang, Lain. Sumedang. Mana atuh? Ciamis. Oh ieu teh. Ciparai panjang teuing. Naon bi teh? Cianjur. Ciamis. Urang dieu. Oh, naon ieu teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo Bandung. Kita lo Bandung atuh. Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai, Lain. Gede Bage, Lain. Jauh-jauh. Arsya Manik, Cipamokolan lain. Cipamokolan. Mana tuh? Boron Majalaya. Kita Barono Garing, Pak. Boronong Garing bener. Salapalaguna, urang Majalaya, da Barono. Oh, bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Lain. Naon? Roti. Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Gorengan. Sisok lagukeun naon? Solenak ai geuna. Benar. Calena. Solenak poho deui. Tobat deui. Benar. Calena. Geus boga kabogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Ben- Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Lain. Baca buah gitu. Leuh, manuk naon? Calecet. Lain. Bisa kumaha beli di sadana teh? Oh, soang. Jauh. Aduh, monya soang di sadana kitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, soang suna. Masuk. Hah? Ulah, tong panjang teuing atuh teh. Maneh teh rek itu. Naon atuh teh? Oh, maneh teh hitut. Naon atuh? Nah, saya teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing moal lila hayang ngising aing teh.
goblok teh. Sakitu geus Teu ngarti aing. sakitu geus dibere isyarat. di pawangan kadang aja di pangrangan Naon? Cing pangenangankeun euy mun dijara rempling. Sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka deui. Datang aing teh mun dijara rempling sadarea hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh giga kanya. Urukan ai tadi kumaha. Tah genah kitu mah. Hei, ah. Aduh, nuhun. Katampi. Lah. Aduh, nuhun. Mun nararin sakit. Nuhun. Iya. Dek, nah, dah dikenangan duit teh sia teh. Hah? Mane bieu teh dikenangan? Hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang mah. Di Banyaran goblok lain Lembang. Aduh. Kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Nya atuh. Sarua di bapak maneh teh maot. Hihihi. Mun nepi ka geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bareng kurang oge. Goblok. Awa nu maot awa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot saminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikanna. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikan aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau bagi paras itu. Untung gitu. Kamu baturan itu BC ya. Lieur meureun. Udah. Kumaha ya teh bakal laksana urang jadi dewa teh sadaya. Diuk. Yuk. Tahu?
Muningi ciprit. Ngatur kayaknya babak coy kulan. Diuk. Sidik nu gelo Denawa sami yang merbayaksa Dendera sami yang merbayaksa Sikap pedang tamsir kadabini Chandra Sapanalin Denawa balad-balad Batara Kala anu ngahaja dikerid nyaeta pikeun ngarebut kakawasaan sawarga Maniloka unirahangan nikah kumaha cenah geus hasil urang dunungan urang kudeta geus hasil acan kumaha urang sarerea urang sami bunga-bunga sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut kakawasaan sawarga parantos ngalinggihan kursi karajaan sawarga. Oh ya asik aduh urang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi urang bakal jadi dewan. Nah, siang ngarugi maneh. Naon? Ya. Jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung. Nah. Kapan di mana aya budak geuning mangi karewase sok dewan? Sawan damai. Nah, sia teh kabina-bina teuing. Ai sawan mah di luhur geuning haseup awan mah dalang eta mah putra Dede Amung atuh wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan tah kitu ya denge kusya di mana urang sarada geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian maneh wing peternakan melak naon melak kungkang
kungkang tengenah teteh disiupan dipakai coy sama kangkung atuh tama. Nah sia teh Kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung. kangkung. Nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang. Kalangkang tama. Nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Pan aya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh. Mun tas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh teh mah belegung. Ai kalangkang mah kieu mungguhing dina kieuna. Teu nyari sia teh. Wina-wina teuing atuh sia teh. Oh, ai maneh mah ai dahar jeung uyah wae tapi hirup teh uyahan. Hei. Itu dunungan uing. Ya. Kumaha hasil geus hasil ngancing waspada priatna jeung ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tantara Dorantaka menta supaya maneh ngajaga ketat ieu karaton mangga awas naon sia teh naon Wah, aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. oh biasa pan urang teh dek usaha Oh, enak kitu teh. teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lenang tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kene isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu we mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini nah misleuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh?
begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Pangina teh tina lagu. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Lagu Bagadang. Kurang mana teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Urang Jabong. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Urang Sampi. Layung Grup. Lain bayang Wanaya. Wanaya. Lain. Cici Cangkurileung. Lain. Banyak yang ngaran lemur Cici Cangkurileung. Aran jelema. Sok cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Pangina teh tina lagu. Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Dibinong. Purwakarta. Nah, saya tenengol. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Pikiran Condong. Ciparai. Kiara Condong sakit Bapak Haji Sidik. Lain. Ini tak lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Beda Boronong warna Oh, bener. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon da loba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Saeran. Oh iya. Jalak. Kabas nama walet. Oh, walet. Walet masih lencit kudu dikae. Eta disadana meureun piur ku tutut menuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Lagu Manyar. Manyar. Piit. Deui Galati. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing lain manuk gajah mah paingan hese atuh bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah.
Aingan gering da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha pengen jempling. Sakit cara Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. lain naon maksudna Lain aing ngigal mun nu ngendangan. sakitu kena beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tos siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah Aisyah hei Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba dah tadi sada Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. pajar gede-gede jadi si budak Rombongan di mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? aya budak nakar si eta Geus diuk-diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena Hah? sia budak nakar Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing. naon si teh Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeug. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? parah pisan euy Wah teu mungkin sia tina raromeheun maot. ya kemana karep Cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kawina-wina teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeungjeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pamulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. kadeka jong-jongan teh
Aduh goong ini alus euy. Lain goong teh anjing babaturan sia. Leur teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad ka masing-masing tempat. Kunirahangan dika. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sa susah teu nyieun we sa teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah cape. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Tak urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Munapek sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Duh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Satina ka minda-minda teuing.
ngomong ke mana karep sih teh Nah, make ka mana karep? maka jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teteh dulu sarua jeung maneh ngabega ulah teteh kumaha atuh sangkan eta kieu ya carana pan loba warung tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo Sariwana goblok. Nya. Alah. salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh Ayo, tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. tah kitu ayeuna teh deuleu hayu urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. Siap. Ayo pada lumampah. Ini. Siap. Kitu jalma-jalma anu keur neangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur. Memang ieu rombongan ti nagara Amarta astina Mandura. Beda hari geus umroh mah. Aya naon? Deh, make gumujeng. Lumayan kumaha. Sugane bisa umroh ngadua kalian. Ya, lamun pinuh museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres cita-cita teh, Bu. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti, Bu. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. Beres. Paduli teuing ladang nipu ge. Ah, kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we Nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan kayaknya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal saksara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese. Hese rek ayana. Batur. Henge. Ayo kumpul. Ngalah pecah jeung saeran diri wirana di sidi bentang amok sorangan Terima kasih. Ulah urang mah. Ulah naon? Ulah loba teuing pasea. Ulah. Usaha gedekeun. Henge. Ulah. Walah, eta waos mah. Patekadan anu mulia Ari Naon?
Barcelona jeung MU teh irah aja. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh, mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh mah. Aing teh si Messi. Si Ronald Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Wai, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang heuh. Oh, eta we nu penting. Wah, kada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Oh, beres. Oh. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun paduli teuing tina jalan salah ge heuh. Ah, kan bayaran keur kieu mah lah. Racing terus. Bateka dan anu mulia tentu tapi niat buka podang walah Wahai ka dari ieu. kuat ledang kariwa Saya letih temong Morena Alah saha anak? Jika lebih panjang. Aduh, meninggalis. Jika letih Mening cantik. kakakaskan penwahasna Allah Rambut tuh kika komplok gitu. Ngeunakeun abdi nona Igun. Beres nona Igun. tawawas di Madrid Bawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun Menten naon. apan aya festival. Oh, padalangan. Festival sanes padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba murid. Kilo kontes sebenarnya teh. Jadi pongan sakedeung. Kilo kontes jeung Kang Oman Batu. Malah kakak paling sayang Babalean Tanah cantikan pengaran kasayang muda Padi dadang berbahagia bateka dan anu mulia tentu Nuhun ayi mugi cing paranjang Yuswa cing baraleunghar. Sabaksulna. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabaksulna tuh. tapi nih Kita bawas dengan jeprit. suku kuda ulah Hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Eueuh nu ngenang eueuh nu naon. Bajarkeun teh eueuh nu ngenang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kenang genah. Kenang aya nu nabeuhan. Kenang aya nu nabeuhan di tukang. Beraku ekelak-ekelakan eueuh kata beuhan. Dara rasaan mah sepi. Halo, dah. Hujan sote tadi si bolot. Si budak Kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. budak Aisyah mah TVRI Jawa Barat.
Goblok. Nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival padalangan. Sa-Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. Gitu. Isuk Nyaho aing ge his Jawa Barat. lain jawab. Oh, Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa-Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing ingat. Tetek dalang-dalang nuti Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, mane mawawakana kondom. Goblok. Nah, cerita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon. Pamilon. Nyaho goblok pamilon. Nah, Pak Udin di mana? Direket teuing da moal nyambung atuh. Nyamung aing mah. Jawa cara membudak. Saha eta? Aya naon ke diuk. Nih gerakan naon lu? Kasumanap kasumatan kaparung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon sih? Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium kewas banci. Rasa ibu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh malah. Oh nyaho aing ge his Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam.
nyaho aing oge Islam. Biasa di dalam peng bener teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukot. Tihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak cuman. Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa Bregong. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Heeh. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Nah, ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag sasi siap sasi Ramadan. Nyaho aing oge. Ramadan lain Roma Irama nah teh. Aduh. Anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah diuk sia diuk geus dia ngaloh jeung aing. Hah? Diuk maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. bapak urang malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Tapi bener leuwih sia. Bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu. Rius. Nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu. Da bawa nyamung atuh jeung apa? Da bawa nyamung atuh diajak ngobrol ge. Pek maneh ngararobrol lah. Aing geus teu nyambung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Esa di dalam peng.
nawasam yang merbayaksa daerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kala rumpul maneh euy. Nuhun. Oh, di Nararaga Isra Mi'raj. Nuhun ah, nuhun. Coba teu nyambung teh. Lain kumaha kadengena eta. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing oge his. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun hayang ngajejek aing. Sari nyebut Sarman. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan satekah polah dunungan urang. Siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh. Ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatnya teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh geus keun bae tong didenge tak itu wayahna siap aya pada lumapah ya. Teu pararugu dakwah teh. Ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kala labur geuning mustamina. Nah.